mata kuari orang tenang-tenang bae kajen lah moal kebel ieu. Moal kebel urang nikmati bae hirup mendingan bari ibadah sapeda, bawa kempe sapeda, butut, motor butut, heueuh masalah gedean hate, tunggu si awak di akhirat. Batur naik mobil mewah, ulah kabita si awak, sanajan kabita ge sia maka kekuatan dengan sakikeuna. Engke bae. Ngahibur diri bae. Geus kitu bae urang. Capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede, tapi ulah tanggal caringin. Nis jadinya. Awak tuh batur mun naik mobil eueuh nu niis di handapan tangkal. Pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh, ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah ngaragag. Tenang, hibur hate urang, tapi lamun jelema ngaji basic na ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ke Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ke salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan kadituran riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paet sup apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب alim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Aki teman-teman kufur sapa wong akeh kang pada ngucap ya ladina kabeh ngucap-ngucap ing lafaz innallaha salisu salasa ing satuhune Gusti Allah iku kang kaping telu salisu alihatin kang kaping telu pirang-pirang pangeran saking tetelu ahaduha tegese salah sawijine salah sahwal akhirun ilan utawi kang weweneh karona Isa wa umuhu iku kangjeng Nabi Isa lan emboke kangjeng Nabi Isa wa hum firqatun minan nasara lan utawi ya alladzina qalu taiku sagolongan kang tetep saking nasara wa maming ilahin lan arana utawi pangeran ai illa ilahu wahid angin iku pangeran kang suwiji wa ilam yantahu lan lamun ora narima tutug ya alladzina amma yaquluna saking barang kang ucap ya alladzina kabeh minat taslisi saking ming telu akan pangeran Gusti Allah wa yuhidu lan nauhidkeun ya alladzina la yamassan akayatingeunani temenan alladzina kafaru ing wong akeh kang pada kalupuri alladzina kabeh sabatuhu alal kufri tegese ngan ya alladzina ing atase kufur minhum saking alladzina azabun alim apa siksa kang lara mu'limun tegese mu'lamun tegese kang den lara akan huwa nar utawi ya azab iku neraka. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الله alam bimuradi anatah maka warat tarobat ya alladzina kabeh maring Allah
dan jaluk pangampura ya alladzina kabeh ing Allah mimma qalu saking barang kang ngucap ya alladzina kabeh ing ma istifham taubikhin utawi istifham iku istifham taubih Allah utawi Allah ghafurun iku kang akeh ngahampurane liman taba kadung kang tobat ya man rahimun tur kang akeh welas bi kalawan mantap Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur ila thumma unzur yufakun Allahu alamu bi maradi oranana utawi Kangjeng Nabi Isa kang putra nang Siti Maryam angin iku utusan kada kelas kang teman-teman uis kaliwat madat tegese uis kaliwat bingkobi saking sadurunge Al-Masih opo ar-rusulu pirang-pirang utusan fa wayam di masa mithlahu maka utawi Al-Masih iku bakal ngaliwat ya Al-Masih mithlahum ing umpamane ya Rasul Alaisa lan oranana ya Al-Masih ikut bi ilahin tetap kalawan pangeran kama za'amu kaya oleh nyarang ka ya alladzina kabe wa illa lama madu wa illa nakulaisa bi ilahin lamma madu maka yakti oranana ngaliwat atawa mati ya Al-Masih wa ummuhu lan utaim bokal Masih ku siddiqah wadon kang sangat bener mubalaghatun yaiku ngabangetkeun bisidiki ing dalem bener kana gangan ya karone ummulan Al-Masih ku yakulani mangan ya karone ummulan Al-Masih apa ing papanganan kaguhi maka eliane karone ummulan Al-Masih minal hayawanit saking hayawan kana kadzalik la yakunu ilaha lan utawi wong kang ana yaman iku kadzalika kaya mangkono yakulani ta'am iku arana yaman iku pangeran litarkibihi karena kasusune man dha'fihi lan lemah ya ziman wa ma yamsa'u minhu minal baul wal bait lan barang kang cukul yaman saking man saking uyuh lan ngising unzur ngali sirah Muhammad mutajiban hale gawa kaifa nubayinu hale boh kaya apa martalakeun isun agung lahum kadue alladzina atau ahlul kitab al ayati ing sake ayat ala wahdaniyatina ing atas sifat tunggal isun agung summa zur gari-gari ningali sirah Muhammadana boh kaya apa kaifa yufakuna itu yusraf pun tegas dan pegoskan jalan zaka bi'anil haqi saking hak ma'aki ambil burhan sumertane jumenenge dalil sumertane jumenenge dalil selanjutnya nyaritakeun tentang Nasrani setelah Yahudi di dia nyaritakeun tentang ideologi Kristen anuges ambalayah di Indonesia kuari Kristen lantaran memang aya kristenisasi artinya dikondisikan ku orang-orang Kristen melalui politik melalui ekonomi budaya hingga dengan cepat di Indonesia berkembang katingali cepat berkembangna rumah sakit geus ngajegir rumah sakit Kristen sekolahan ti mimiti PAUD datang ke universitas nu Kristen kemudian gereja-gereja ti mimiti nu leutik datang ke gereja terbesar berarti kan perkembangan luar biasa na'udzubillah min dzalik wa min dzalik kaharepna anak incu urang sementara kiai nu lurus ustad nu lurus pemerintah nu lurus geus hampir sirna
artina nu lurus nu dakwahna henteu melirik semata-mata materi hiji be ngadakwahkeun Al-Qur'anul teu pernah melihat sebelah mata terhadap materi terhadap dunia selama nu dideleuna duit bin duit baik kiai ustad komo pemerintah mah anggeus agama eueuh nanaon ialah akibat pemerintahan orang nu dilirik duit maka karasa karapuhan agama malah eueuh jang panyalindungan ku ari mah urang mun endeup ngaluhurkeun agama kasaha nyalindung melalui praktis eueuh sama sakali jang nyalindung mantak urang pabisa-bisa dakwahna ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah nu bener jasa pabisa-bisa ngalaksanakeunana lantaran hama-hamana virus-virusna nu luar biasa teu katahan kamari geus dijelaskeun nomor kahiji bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam kufur jelema nu ngaromong bahwa innallaha huwal masih ibnu maryam Allah teh adalah al-masih Isa penyelewengan Injil teh kos kitu teh penyelewengan Injil nu pertama bahwa Allah teh Kanjeng Nabi Isa lamun didesak kurang bahwa Allah teh jalain Kanjeng Nabi Isa makan ayam mimitina dilahirkeun ku Siti Maryam manya pangeran kajajaden ai baheula ieu nu nyeun dunya saha oh caknya na nyurup pangeran teh Allah nyurup ka tubuh Kanjeng Nabi Isa berarti Kanjeng Nabi Isa kasurupan belum tak Kristen tah ya hiji tak penyelewengan Injil penyelewengan Bible Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan kedua laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wallahu alam bimuradi cek orang-orang Kristen yakin nyata make lakon ceknya ulah ragu-ragu deui wahai kaum Kristen kumaha ngomongna ya saenyana Allah eta adalah salisu salasa katilu na tina tilu pangeran teh tilu hiji pangeran Bapa dua pangeran Anak tilu pangeran Ruhul Kudus Trinitas tah pangeran teh tilu cak Kristen teh ulah ragu-ragu deui besi aya nu ngajakan bahwa pangeran hiji cacakan tilu ge riweuh komo hiji tilu ge ribut bae komo hiji cakna eta bloon berarti samemeh Kangjeng Nabi diturunkeun ke alam dunia geus pacecok orang Kristen teh 500 tahun zaman jahiliyah ngaranna ia memang Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia justru umat Kristen teh cekcok besar-besaran tiap gereja tiap negara Yerusalem jeung Roma Itali cekcok jeung kitu mana deui antara Yerusalem jeung Spanyol Eropa cekcok deui jeung Amerika cekcok besar-besaran cekcok lain letik-letik cekcok di zaman Kanjeng Nabi can lahir maka manehanana ngayakeun kumpulan musyawarah dewan gereja sedunia disebut konsili tak eta konsili teh pertama didirikan pada tahun 325 Masehi can lahir Kanjeng Nabi 325 Masehi nah iya diayakeun sidang gereja dewan gereja untuk mengadakan doktrin tentang agama Kristen diayakeun di mana eta teh diayakeunana adalah di
eta teh disebut konsili Nicea tahun 325 Masehi. Seorang uskup anu ngaranna Arius di Alexander. Asli namanya teh Alexander Mesir, tapi nyada jadi uskup dunia. Tidinya nyana ngajelaskeun kejelasan tentang menjelaskan tentang Bible nu asli, tentang Injil nu asli, Barnabas nu asli. Cak nyana teh saudara-saudara sedunia bahwa Tuhan itu satu, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ribut kalian semua di dunia ini, sebab aslinya dalam Injil Tuhan itu satu, Allah Isa, bukan Tuhan. Tahnya nama bener tah hiji tah. Sidang Dewan Gereja Sedunia manehanana memimpin membenarkan tentang Tuhan satu, Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan. Itu nang gitu ngaranna Jibril, Ruhul Kudus bukan Tuhan, itu adalah pembawa wahyu. Ta eta teh bubar ribut deui. Wah, unggal negara. Luar biasa lain ribut leutik-leutik eta teh. Manehanana eta lahir tahun 256 sampai 336 Masehi. Didirikan konsili tersebut 325 Masehi. Sakedeung teh di tahun eta keneh ngayakeun sidang besar-besaran deui, ialah disebut Konstantin. Lantaran harita anu ingin menguasai dunia, Raja Konstantin. Nah, tidinya lah badehanana ngayakeun konsili kedua Konstantinopel. Matak terkenal etalah anu ngajelaskeun Tuhan tiga. Bahwa yang kemarin Arius menjelaskan Tuhan satu yang bernama Allah itu tidak bisa dipercaya. Tetap Tuhan itu satu, satu Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak, tiga Tuhan Ruhul Kudus, tiga. Main sogok-sogokan. Dewan-dewan gereja disogok, tek kos di zaman Golkar kamari ieu. Dewan-dewan teh disogok. Kamari ke zaman Soeharto, kuari mah lain disogok deh, diajul. Ayo disogok olam, kadang-kadang raga kadang-kadang ayo diajul papan anggeus kabeh. Sia, cek dewan memilu ngaji, moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu. Hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu, diajul sia ka ditu, geura modar sia mun teu dibeulem sia. Moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji, mabur. Teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an, mabur sia ka ditu. Legeg ku sia duit sogokan. Ulah mere saya tik-tik acan ka aing kecuali gede. Teu aya aing geus kitu mabur. Moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, Masya Allah. Asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji. Kuari ge ngaji nanti di jero ieu di handapeun Tanggal Ambon. Seserian nya teh. Bahasa Indonesia. Aduh, Masya Allah. Tinggal kayaknya balik beta di mobil teh ngarobol jeung babaturanna. Pamit nyana, guys, minggu hareup mah yang moal ngaji ulah kitu coba babaturanna. Kiai mah emang sok kitu teh hayang cenah aing greget ka kiai. Aing digergetan ku sia ngeunah di akhirat teu berat aing mah moal sia. Sakitu bae daripada ke di akhirat minta tulung aing pan beuri weuh teh kudu. Boso amat cenah kiai kosna bakal bener bae. Boga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah. Sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun kiai mah jangan teu ge. Anggeus geus beres geus pokona. Sabodo dek ngaji henteu pokona sia aing mah teu hayang aing mah. Ngan kajian kuku mah datang ka imana moal bisa es. Nah bisa, bebeja ka pemajikanna mah kunaon eureun bae. Baru segitu aja udah berhenti. Cari kiai yang bisa akur dengan kita. Ayo geus sia teangan kiaina, bangsana deui bangsa Kiai Golkar kabeh. Ayo guys ngaji sia datang ke olah mal bener sia ngaji gos gitu mah. Nah konsili
kedua pada Juli tahun 381. Lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381 mengadakan deui konsili Konstantinopel. Nah, iyalah anu nganyatakeun bahwa cekna Tuhan tiga disebut Trinitas. Nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin. Nu eta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur. Lantaran urang Cikupa teh nyaho kaitut bau. Teu nyahoan isi patung naon cenah dikaluhurkeun nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok. Berarti seakan-akan ia Kristen naik kembali. Di sisi kenaikan patung Konstantin di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi. Coba eta bertubi-tubi ke Islam. Bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu. Ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu tiga, ialah Trinitas naik ka luhur. Sanggeus teh ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang. Anggeus-anggeus geus. Saha eta nu hudang? Apakah hudang di Indonesia? Teu, sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah. Di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan. Hayu coba di Malaysia tuh bisa kukumaha sakitu dihebat-hebat ya sarua bae. Asia Tenggara tidak berdaya. Cuman satu yang mengibarkan bendera hanya Afghanistan, Taliban. Sekarang betul-betul perang Islam, perang agama. Ngomong Osama bin Laden. Tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lawannya saya. Turunkan Konstantin. Belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati, tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika. Turun. Turun nyaho kan. Cak aing nonton TV sia deuleu di mana tuh. Turunnya gara-gara TV biasa gegede. HP diceuli dua. Tapi bantunya sia tuh. Sieun Amerika Osama nang tangan kos kitik turunkeun deui teh. Tangkap, orang tertangkap. Saya belum mati. Dan walaupun saya sudah mati, 1000 Osama akan tumbuh. Teu nyahoan di Indonesia loba Osama. Di Malaysia ulah serius ya. Ya keur carita internasional. Masya Allah orang teu nyahoana naon. Horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati, tangkap Osama. Tangan tega pagi muncul deui, turunkan. Tangkap. Turunkan, terus main seterus-terusan. Ternyata luar biasa. Sampai detik ini, wallahu a'lam Osama apa dibunuh, apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deui. Wallahu a'lam geus teu kaarti nu mantak cek Gus Dur teh udah. Jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang. Kata Gus Dur, lain permainan urang cek Gus Dur teh mah. Lain deui permainan anak. Urang hanya nonton geus kebingungan ku ari. Nah gitulah keayaan Konstantin. Iyalah nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama, yang kedua tahun 381. Di ngaranan konsili Konstantin tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskan tentang Isa Al-Masih. Nah, kupur jelema nu ngomong kos kitu henteu ditujukeun ka Konstantina tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari kurang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah.
tahamun nyawa sejarah. Oh, nu nganyatakeun innallaha salisu salasa Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi can lahir. Oh. Ribut keneh bae unggal negara, terutama Yerusalem. Lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek urang Yerusalem teh teu kaharti aing mah pangeran aya 3. Gereja teh dewan gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran 3 ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh, Itali, Roma, Amerika, Australia, termasuk di Eropa. Di urang mah ieu di urang encan kaambeuna naon saat eta mah. Masih keneh cincoah-cincoah. Cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuhan teh. Encan karuhan bahasa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah ti Encek, Hindu, kelenteng-kelenteng laleutik mah. Eta teh zaman sakitu can ayana naon di Indonesia mancan kukumaha encan kacarita. Nah mengadakan deui konsili dewan gereja anu katilu ngayalah konsili Itzulia di Italia deui bae September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teh kuat, maka diadakan dari konsili itu Pairul di Italia kene tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-rada geus ulah dipermasalahkeun cek para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran, tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana. Awas, hati-hati, tetap satu suara Trinitas, Tuhan 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nya teh Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan, Tuhan dalam 3 oknum. Ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi bak wari zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Ada hamba dari Cikupa, tapi Cikupa juga perumahan bukan asli penduduk. Nah ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1 M. Cak nu dijerotnya kurang, adu tawar. Kuat naon jual beli dosa tolol aja. Nah iyalah Kristen teu kaharti kurang sasar mah sasar teu kaharti. Ku urang nu dibere hidayah teu kaharti aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae. Naudzubillah min zalik. Nah, maka Al-Qudus Yerusalem tahun 807 Masehi ngaieulah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Qudus tah ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah 3 Trinitas.
Masya Allah ini satu suara sadunia dipimpin oleh Paus terus Paus 1 Paus 2 nah tahun gitu sebaraya 809 konsili Ecclesiastes di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia tahun 1099 kamari tahun 1099 Kangjeng Nabi Gus dakwah luar biasa geus loba nu arasuk Islam deui. Nah di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus pohara jasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana ditugayakeun konsili dewan-dewan gereja sedunia deui menyatakan bahwa harus hati-hati konsep dan doktrin tentang Trinitas tidak boleh diganggu-gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu-gugat Trinitas akan diadili bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah, gereja dengan dewan gereja na terus dakwah, ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna? 2011 atau tahun 1432 tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang pernah di zaman kitu Raden Patah Jaya Islam kebobolan kedodoran Kristen teh jeung Yahudi tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna tapi terus bae militan dakwah terus Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup. Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup termasuk di Irak kuari geus digoyang untuk didemokrasikan tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen itu adalah seni hidup kami. Irak Iran kabelah itu Siprus terus kabelah dituna itu nu kuari nu jelas adalah Taliban moal eureun-eureunnya nama geus dititipkeun ka anakna titipkeun ka insuna di sekolah di berbagai kegiatan-kegiatan satu hidup itu adalah dakwah jihad titik geus eueuh naon-naon nya mah asal neuleu rambut pirang geus kakerta iya asal neuleu pirang bae percis ka sorang Cikupa bae asal neuleu pirang nah, ini makanan saya ini Lampung nih iya Karim batur mah bisa kos kitu tah luar biasa istimewana ye boga ieu na ieu naon garang-garang gitu keyakinanana madak teureun-eureun terus we Amerika benci kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan aya di India aya terus Timur Tengah aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang berkembang kombas maka diteroriskan. Dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara aiprak pasantren diteroriskeun coba ndeu kumaha ieu entah ketika isu teroris datang ke Indonesia kasieunan kan Indonesia dialog dengan Menteri Agama bagaimana di Indonesia tentang teroris tidak ada di Indonesia tidak ada isuk-isuk muncul Gus Dur siapa bilang siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris terbanyak di Indonesia tidak Gus Dur urang kersieun ke Amerika besi dibom nyebutkan banyak apa di darah tangan wartawan Gus bagaimana itu jawaban nggak salah ya tuh nggak salah kenapa emang siapa salah kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani kalau banyak nggak berani dia Gus Dur iya atau Gus gitu kan aja bila perlu udah jadi teroris semua dah lalagaan ke ternyata sieun Amerika nu ngomongna Gus Dur coba nu ngomongna urang Cikupa moal percaya panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu keberadaan Indonesia yang sesungguhnya dibejakeun ku Gus Dur bagi dua teroris dan bukan teroris berat sekali cenah di Indonesia tadi Gus Dur kos kitu jasa
atuh geus kos kitu bae Gus Dur mah ku cara Gus Dur bae sabodon penting sieun Amerika harus diperhitungkan untuk membom Indonesia harus diperhitungkan terorisnya udah luar biasa satu rumah kadang-kadang teroris semua gitu. Sabodon lah urusan Gus Dur tah kayak itu jana kuring ngadengekeun we seuri we beureun jana. Iya Karim nah iyalah dina Al-Qur'an ieu ngabongkar ieu tah urang kudu nyawa sejarah heula tidinya teu eureun terus bae musyawarah dewan gereja dunia selalu dan selalu. Nah di samping geus pas trinitas tilukan permasalahanna satu tentang ketuhanan trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan. Eta nggak jadi gitu ge baheula teh akibat dari perpecahan ribut besar-besaran mantak jadi bae tilu. Nah geus kos kitu nah ieulah tentang dakwah-dakwahna pembangunan gereja. Nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali. Terlepas di antara dua bae Yerusalem, Roma. Mantak Yahudi moal eureun-eureun itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantak lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana perang dunia ketiga. Ia mengarah ke agama pembunuhan anak ngebunuh bapak ngebunuh anak pamajikan ngebunuh salaki ngebunuh salaki ngabunuh pamajikan eta teu kaharti ku ari mah kok bisa kitu sih lantaran motifna kurang can kapanggih kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut heran teu kudu heran lamun geus paham mah naon sababna nu mantak teu kudu heran lantaran pemerintahanana sebagian dibeli ku Amerika sebagian deui tetep ka itu Muammar Gaddafi rakyat dibagi dua dibeli ku Amerika pro Amerika dan pro Gaddafi di modalan tak nyeunlah kekuatan peranglah rakyat jeung rakyat antara pemerintah kadengena jeung rakyat padahal bagi dua kahati kuari atau di Indonesia ge lamun terus-terusan kuari pemerintahanana geus pemerintahan Amerika sedangkan rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha moal teh diganyang lurah moal teh diganyang camat moal teh diganyang bupati kajen kumaha ge ribut tinggal ribut bantuan pasti datang kan ti Amerika ka urang ka pemerintah polisi dipersenjatai kemudian ABRI disenjatai rakyat dibredel karena kejerian pasti bae polisi ge nu kabrih anakna berbalik ku ari ka rakyat bagi dua pasti polisi pemerintahan polisi rakyat ABRI pemerintahan ABRI rakyat bagi dua perang rakyat jeung rakyat ayo mantap pilih aing jadi presiden ngan ijazahna SD mual teh kitu kajen kumaha ge diimbah tembak perang ieu teh perang saudara tah kos kitu kajen kumaha ge ieu teh uratna dina geus seperti eta lantaran rakyat berbicara Al-Quran rakyat berbicara adil rakyat berbicara jujur sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran ketika membahas Al-Quran hanya di musola di majelis salim dan di masjid muludan rajabat ketika kembali dari ke MPR ketika kembali ke RI 1 ke DPR nanaonan Al-Quran teu ngadu kumaha kiai tinggal kiai lu aya di DPR dia sama kiai rongkong sama kos itu mah rongkong mana hasilnya nu jadi DPR mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani mana anu Al-Qur'ani anu hadis nah iya boro-boro eta iya bae demokrasi coba jalankeun nu sabener-benerna ham anu bener-bener menghargai harga manusia tapi ternyata budak letik tembak-tembak baik ini tembak-tembak baik rakyat teu meunang menyat usaha teh waktu dikaluarkeun mah di pabrik dikaluarkeun baik ka mana tempatnya lindungna coba kaum buruh hayo ge ka mana nyeun kumpulan ku ari kaum buruh belum DPR dibelem belum ngadu pemerintah jeung rakyat nah naik deui setik awas ya perhatikan naik deui setik tak Amerika balik terus kan baik iya mah keur carita
bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teh dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi. Al-Qur'an ngajelaskeun anak kumaha laqad kafarul ladzina qalu yakin kalufur jelema anu ngomongna teh innallaha salisu salasa sanyana Gusti Allah teh nomer katilu tina tilu pangeran salah sahijina adalah Gusti Allah lantaran pangeran teh aya tilu hiji adalah Tuhan Bapa dua Tuhan Anak Isa tilu Ruhul Kudus salah sahijina adalah Gusti Allah tah jelema nu ngomong kitu di mana saja berada kufur cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge teh dijelaskeun saha eta nu ka situ ternyata diselidik Kristen tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu laqad kafarul ladzina nasara atawa laqad kafaran nasara teu dijelaskeun kitu teu dijelaskeun teh supaya ulah ketersinggungan sebab nasara jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah gereja baheula teh bener teh gereja teh mun kuari mah masjid nah jelema-jelemana teh baleler nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an laqad kafaral ladzina qalu kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wa hum firqatun minan nasara Nusturiyah Ya'qubiyah dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili dewan-dewan gereja baik Roma, Italia maupun Yerusalem atau Perancis dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran mayakne nu nyieun langit bumi katut eusina nu nyieun sorga jeung neraka nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga nu teu nurut bakal dikanarakakeun dunya nangieun Allah akhirat nangieun Allah hiji pangeran mah illa ilahu wahid urang mah alhamdulillahirabbil alamin mobil tepati boga motor tepati boga tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ka surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kajeun nyana memewahan kuari kajeun memewahan kuari pabrik nu itu nu encek pabrik nu itu Kristen pabrik nu itu nu Yahudi hege mobil nu mewah nu saha nu Kristen mewah nu Yahudi mewah nu Katolik dan lain sebagainya batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi Masya Allah seba otomatis urang mah naik sepeda ge kempes naik motor ge can anggeus kreditan anu maling deui riweuh jasa Masya Allah riweuh teh tapi urang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat tanya ku urang apa no? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wow, sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana sorga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua. Kerja di gua segala baru banyak sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka. Engkau mah orang bisa gitu dah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya. Ayo guys udah lawanan gimana? Wow tinggal bos engkau mah ngerebek bae di neraka lantaran pangeran nyana salah Trinitas pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma
yaquluna lama ilaya massanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Wallahu a'lamu bimuradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana henteu eureun henteu kacegah teu nyetop pamaya kuluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nucaknya teh Allah tasalisu salasah kahiji tinu tilu katilu tinu tilu hiji na adalah Gusti Allah nyada teu eureun kituna awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim siksa nu pohara nyeri na bakal disiksa di dunia kadang-kadang disiksa nu jelas lah di akhirat tuh di akhirat dibeuleuh jadi kerak neraka ujian gehengnya na jadi areng mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu moal kebel urang nikmati bae hirup maningan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean teh tunggu si awak di akhirat batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tanggal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur mun naik mobil nu niis di handapan tanggal pan sia mah tuh nikmat ikan nikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah ngaragag tenang hibur hate urang tapi lamun jelema ngaji basic na ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ka Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ka teh salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan ka ditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paet suk apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah tapi lamun nu ibadah ada dia isuk pagi ketoge ditinggalkeun oh naona begitu datang malakal maut naon nih malakal maut nyabut Jawa gegeran panah gegeran nu dipake kemelang jauhna naon melang sugan atuh naon teu boga naon pamajikan melang teh pamajikan hideung geus tenang sawa sakali malaikat ge tenang nyabut teh mah bukan tenang kanina nya cakeun geus gegeran kula mah atuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas sakeun lah tenang masyaallah kalem tah eta paeh nu ngeunaheun teh kos kitu nikmatnya kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gableng mobil teu gableng da atuh geus kemelang tapi lamun bae urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat mit lah atuh mit cekeun emang naon pake kemelang cenah geus ruko nu di Belaraja deket flyover di dinya tah cenah cek malaikat taon deui sawah nu di ditu di Kawidaran ada can bel eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah loba kemelang cek malakal maut loba kemelang ya ieu mah geus datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui loba kemelang masyaallah rugi ka bina-bina rugi mantak cek ulama nu geus kolot nah geus ulah riweuh ku dunia geus bikanan ka anak kabeh tah ya ieu jang sia tah nu gede ya nu ka nu ka hiji nu kadua ka aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini geus ulah riweuh abah mah geus urusan dunia goreng mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah
Abah sakanakna itu salah ngomong. Iya bener jasa abah man, penting mah abah mau belikan Avanza baheula. Jang naon tuh bajang ka Karawang. Iya abah kabalinger deui bae ya abah. Tah tenangkeun dili urang, masyaallah. Awas cek Gusti Allah, mun teu nyetop, mun teu eureun, manehanna tina mintelu ka Gusti Allah. Awas siksa bakal. Urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetapkeun iman Islam urang. Mudah-mudahan ditetapkan iman Islam orang, ditetapkan iman Islam anak orang, ditetapkan iman Islam incu orang, sabeneraya turunan usang orang, mudah-mudahan ditetapkan iman Islam. Nah, amin ya rabbal. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lamu bimuradi. Afala yatubuna anata maka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfirunahu tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa. Ieu teh istifham afala apakah, tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tararobat. Padahal mah diberi kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah, diberi kekuatan jang berpikir. Padahal manyana nyarahoan dina Bibel nu asli, dina Barnabas anu asli, dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilahu wahid. Eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh Trinitas. Ta eta teh apakah teu tararobat janya namanya Paulus teh nyahoeun keaslian Injil. Nu kuari nyahoeun keaslian Injil. Dewan-dewan gereja nu aya di urang ge nyahoeun nyana kana keaslian sebagian. Lamun nyana maca nu aslinya nyahoeun kana keaslianana. Buktina nu arasup Islam tina agama Kristen Matius teh, kemudian Nastur teh, kemudian Alexander teh nu arasup Islam di urang. Dia sabaraha tokoh Kristen nu arasup Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan-dewan gereja. Termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tangana, tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli. Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Sudomo, ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Nah mantap ke make jeung pertanyaan eta teh taubeh ya make jeung tatarobat itu minta pangampura tina omongan anak nyabut iman takunaon mun tobat ka Gusti Allah danyaho nya nama diberi kesempatan. Allah mah wallahu ghafur, Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat, rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat. Make jeung teu tararobat mentak aya bae hiji-hijieun teh. Aya abah hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh. Teu aleh hidayah nempel di mana bae. Iraha bae, kumaha bae. Di Amerika teh saeutik nu asup Islam, di Inggris teh saeutik anu asup. Komo di Belanda mah. Di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung lolobana eta. Di Belanda teh loba urang Lampung, di ditu tata dina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda. Ajunya na. Nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda. Sebab ayah kesatuan Indonesia jeung Belanda, sebab jada 3 abad di urang tah. Mantap ketika ayah orang Indonesia ke Belanda dihormat ku orang Belanda. Ditanya ku nyana. Ngomong ku ari ge, kamu dari mana Indonesianya? Saya di Cikupa. Oh Cikupa. Iya hanya. Hanya mah tuh encek tah mah. Aduh, kesalahan Belanda tah. Soal nyahuan nya mun ngobrol jeung orang Belanda mah nyahuan jasa. Oh Cikupa, iya dekat Pasir Gadung ya. Ya kok tahu? Saya kan dulu di situ diem telaga di situ. Iya ke sono ke Pasar Kemis. Oh di sana iya, itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis. Nyahuan lah orang Belanda mah geus kitu teh tah. 300 tahun zaman Wilhelmina, masya Allah. Terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda. Eta nu ngebentang rel kereta api rangkas Belanda.
Ieu jalan ka ditu tuh, jalan provinsi nang Belanda. Kuari urang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja di Belanda. Garut tuh sakitu tebing nang Belanda. Masya Allah, di dieu teh lain lalagan, maju. Negara di mana dijajah maju. Begitu baralik Belanda ka itu si kurang Indonesia. Urang Belanda mah di dieu nyeunan jalan, urang Indonesia mah ngajualan jalan. Pikir kotak sia. Ayo bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, buktina kos gitu. Membentang jalan provinsi dari kitu naon anyar penarukan Belanda teh. Tol rel kereta api Surabaya, Yogyakarta, Rangkas Bitung Belanda teh. Jalan cacing ka handap ka dieu Belanda. Balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan. Eueuh, nu gede 5 meter leutikeun 4 meter. Nu 4 meter leutikeun deh 3 meter. 3 meter kabur geus kabeh pemboronganna. Ieu kumaha ieu rakyat ting riweuh teh ribet-ribet eueuh bertanggung jawab. Di parem-pareman peta desa teh. Oh, ulah aya jalan ka dinya mah jual. Ulah aya jalan cai ka dinya mah jual. Ulah aya naon-naon jual. Baheula Belanda nyeunan jalan ku ari urang. Sia anu ngomong awas dah. Masya Allah. Geus hese luar biasa. Tak aya kesatuan urang jeung Belanda mah. Hebat. Aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh urang Belanda muriang kanker kawin di dieu di Tangerang ieu urang Belanda baheula kawin jeung urang Tangerang kemudian merdeka balik nya ka ditu anakan di tangka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia. Kitu bae impianana dibawa ke Indonesia, dibawa ka dieu ke zaman almarhum. Aju kula dititah bawa coba ka ditu ja apa mah teu bisa cenah ka ditu ka mana wae ka Cianjur teh ka mana bawa. Nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam. Atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu. Beres asup Islam balik ka Belanda. Maot di Belanda hidayah. Masya Allah. Naon tadina nyana di dieu bergaul lah jeung ustad-ustad. Zaman baheula keur naon gitu ngaranna zaman revolusi, zaman ngajajah nya nambah bager di dieu ngobrol jeung ustad, ngobrol jeung santri, ngobrol jeung pedagang. Nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta. Nantak nyana bisa kawin di dieu, sageus kawin anakan injuan asup Islam. Masya Allah. Eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan mah. Asal kiyaina nu bener. Ulah kiai proposal. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul wallahu alam bimurad ayat Al-Masih Kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh Kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul. Ti baheula teh geus loba rasul ti zaman Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Sulaiman, terus Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, memeh Kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah. Ieu teu beda Kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya rasul Allah. Lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wa Kanjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun, Kanjeng Nabi Isa mah rasul. Nu mantak Kanjeng Nabi Isa bakal maut. Persis bahwa yamdi mislahum Al-Masih bakal berangkat maut maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran. Bahkan Kanjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai umat kaula, beda kula jeung pangeran. Selalu wasiat kos kitu. Kula lain pangeran, hamba Allah ngan dibere kaistimewaan mukjizat ku Gusti Allah. Abroso bisa cager, akmaha bisa cager, bisa yuhi, bisa ngahirupkeun nu maot. Bisa anu corob-corob diusap cager, lampang-lampang diusap cager, berbagai penyakit
ku Kangjeng Nabi Isa asa ditoel bae caget ieu mah mukjizat cek Kangjeng Nabi Isa sakumaha mukjizat para rasul baheula nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa ge lain kula bae nu bisa ngahirupan teh Kangjeng Nabi Musa ge bisa ngahireupkeun nu pekomo Kangjeng Nabi Musa mah eta tungkad bisa jadi orai pantungkad mah eueuh nyawaan cek Kangjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna tungkad mah sapira tungkad kayu eueuh nyawaan kemudian ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai eta kapan ngahirupkeun nu paeh kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah mukjizat kos kitu kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teh dina Injil nu asli jada dakwahna Kangjeng Nabi Isa ulah mangeranan ka kula hiji pangeranna nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah Subhanahu wa taala malah dek dibunuh kapan Kangjeng Nabi Isa ngadakwah kos kitu teh dibunuh ya Allah ya Rabbi mantap disalametkeun ku Gusti Allah tah kaluhur langit kaopat Kamat, kok bisa kos gitu? Jangan neruskan lalakon lantaran Kangjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun. Di akhir zaman bakal turun, bakal kawin Kangjeng Nabi Isa. Memeh itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran. Tah, ieu Kangjeng Nabi Isa teh bakal turun, nyana bakal dakwah deui wahai umat Kristen, saya adalah Isa. Saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dakwah make syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun Kangjeng Nabi Isa, sanggeus turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja. Iyalah Kangjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen, ka Katolik, ka Protestan. Salah, Allah mah hiji Allah, Tuhan mah hiji Allah. Nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak. Teu boga anak. Jadi waktu diangkat ka luhur teh teu kawin kan, encan kawin Kangjeng Nabi Isa. Engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah. Lantaran di sorga lamun teu kawin handap engke pangkatna handap. Ndak lamun nu kawin lur, komo nu opat mah. Waduh luhur biasa teh. Aduh, masyaallah. Ngan lamun teu adil lain ka sorga kana neraka heula. Ya Allah, ya Rabbi. Yamal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Wa ummuhu siddiqah biangna makna Kangjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah nu sangat bener jasa siddiqah wajan fi'ilun fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun kadita aya wajan fi'ilun nah ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah siddiqun segat mubalaghah aweun bener jasa sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah lain nabi eueuh awewe diangkat jadi nabi eueuh aya ge jadi waliyatullah mantak di dieu ge teu kieu wa ummuhu waliyatullah teu kitu wa ummuhu siddiqah biangna Kangjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu bener luar biasa siddiqah tak ieu emak Kangjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam lain nabi hanya waliyatullah siddiqah gitu mana nah ieu dinyatakeun ka emak-emakna berarti lain pangeran nanya pangeran boga emak urusan di pangeran-pangeran artinya biasa boga emak lahir lamun pangeran eta Kangjeng Nabi Isa atau meme Kangjeng Nabi Isa pangeran saha atuh anu ngatur-ngatur mebek Kangjeng Nabi Isa teh saha aju pangeran manya pangeran maot tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kangjeng Nabi Isa mah boga emak ngaranna Siti Maryam ujung deui kana yakulani ta'am sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa sahebat-hebatna emakna Siti Maryam tetep bae nyanda teh ngabogaan kebutuhan jang awak jang jasad ya nedar kana yakulan ta'am
berarti dahar anak dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginumna urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun ieu kinayah ye lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah teh kieu kinayah mah ye kinayah mah labdun utliqa wa urida lazim mana ngaranna kinayah eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah nah kinayah mah kos kieu Zaidun kasirur rimat ki Zaid loba lebuna eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu maksudna kumaha di mana loba lebuna loba meuleum suluhna di mana loba meuleum suluhna loba nu dipasakna di mana loba nu dipasakna loba nu daharna di mana loba nu ngadaharna loba tamuna di mana loba tamuna loba ngajamuna di mana loba ngajamuna barahan geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid loba lebuna barahan matak lamun teu ngaji mah moal datang sia moal Zaidun tawilun nijad ki Zaid panjang sarangka bedogna eta teh dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong ana panjang bedogna panjang sarangkana ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung berarti gabejakeun panjang sarangka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar kinayah teh kos kitu tah kinayah teh kos kitu tah matak lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna kinayah oh kasida pikih mah kos kieu aya wewe ngobrol bae sanggeus ngobrol tas ditinggalkeun ku salakina ngomong urang teh neng sing ade ulah ka mana-mana emang kunaon kitu loba nu hayangeun ulah ka mana-mana loba nu hayangeun eta kinayah loba nu hayangeun aya nu hayangeun saha sih nu hayangeun engke bae lah ku bageus idah bae saha sih sebenarnya engke bae ku bageus idah bae tah eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh eta bae tanyana tah eta karena kinayah kos kitu teh eta masyaallah osok orang ya osok ngomong eta mah deuk di kamar geus baju deuk dipinjem lah jauh-jauh eta kinayah kene sarua kan boleh dipinjem mun deuk dipinjem lah jauh-jauh amat atuh geus we kanyana bae pinjeunna sarua aja gitu iya ge kinayah kana yakulani ta'am aya kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah teh mah eueuh masalah tapi di mana-mana dahar pasti nginum di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising jadi nu dimaksud mah ngising sia ulah mangeranan ka kangjeng Nabi Isa sebab mun mangeranan ka kangjeng Nabi Isa nya sok ngising mah pangeran ngising panjore coba lamun ditanyakeun duh Pak assalamualaikum salam pangeran aya teu aya kamar nuju eta otak di mana Kristen banyakeun kanjeng Nabi Isa mah ngising biasa ngising kiih menyaya pangeran ngising kiih panjori dasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen kanjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebabnya nama sok ngising sok kiih lamun ngising ki atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising bege teh ngadeuketan urang boga jasa ka sarwiti urang Cikupa urang datang ka imah waalaikumsalam iwit aya keur naon keur sial embung urang ngadeuh teruskeun heula teruskeun kayak geus rapi kana ka dieu atuh embung urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang pangeran ieu mah ngising waduh atuh jore jasa Demandak aya di zaman di zaman Kangjeng Nabi Musa. Eta teh pendatang iblis datang ka kiai. Assalamualaikum. Salam. Saya waun teu ka kula. Wow, iblis kan. Heuh bener. Kiai ka iblis jauh. Apal ka iblis teh apal. Kula mendek ngabejaan we teu Firaun kan ngaku pangeran. Heeh. Eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah bener tah bener jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran atuh aya kula di jerona jadi sok ngaku pangeran teh di jiwa nyana kula cek kieu teh tuh sia teh atuh kula papagaweana mah geus kitu cek iblis teh cek iblis hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk itu datang ya oplo aja saya jana oplo datang ke itu tuh Waalaikumsalam di mana pangeran itu cina ke kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis yang kiai teh trok pangeran saya tak cek iblis teh mana pangeran nanyakeun saya tak
oplokan atuh mun pangeran ieu ya cek kitu teh heuh bener cak kiai teh makana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya tak asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok eta ketrok trok aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya ulah sok iblis kan kamu teman saya di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama Masalah iblisnya kos gitu tadi mata ngetrok lawak cak eta pangeran teh sata gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makana da ieu teh ya kulana ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan muntas dahar tas nginum paling kekuatan sampai 2 poe pannya ngising nya pangeran ngising. Nah, mata lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu hiji Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimitina pan pangeran mah awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusofu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya. Nah, eta pangeran awalum bilabtida wa akhirun bilantiha. Mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran. Ai Kangjeng Nabi Isa apa dilahirkeun ku mana? Banyak pangeran kakarak lahir. Nah, eta teh bagus bejakeun ke Kristen. Jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat Unzur tingali ku anjeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkolkeunana eta para Kristen anil haqi tina hak makiamil burhan bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung henteu daekeunna Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek bae daekeun nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek bae ku Allah didaekeun teu daek bae ku Allah diterima daek bae berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Rohul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulani toam eta kurang kumaha dalil manya pangeran ngising panggeus dijelaseun bari dina Injil geus dijelaseun hiji pangeran mah nu matak taajub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah kana kasalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari heran amat geninganan jelema-jelema teh ketika dibere aturan-aturan nu bener teh daek balalener heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikatna mah meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal urang mah bersyukur urang mah alhamdulillahirabbil alamin tinggal urang terus bersyukur Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil islam min dari dunya ila daril akhirah wallahu a'lam.